Para mitra sadaya nuju ngadengkeun dongeng nuju nyanyian Bapa karangan Kileksa. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng di Mang Jaya official tiasa katampi kalian kaningahan. Atuh para mitra sadinten 2 kali upload. Nying tabudalapan nying wengi tabudalapan wengi. Atuh kasubri kopdangu Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi sadaya dongeng di Mang Jaya official tiasa dianggo hiburan pangbeberamana. Nuti acan wae subscribe sareng loncengna ditoel para mitra sadaya kitu margi kamu perbendaharaan Mang Jaya official bari subscribe para wargi. Alhamdulillah duwi kadanget ieu duwi ka dinten ieu Mang Jaya ngarekamnya pemininga dina di Mang Jaya official aya kirang langkung 137.000 subscribe. Atur nuhun nya kitu nya atur nuhun Mang Jaya ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mangga nyangakeun dongeng nuju nyanyian Bapa karangan Kileksa dina bagian kasabarannya. Oh mohon bagian ka-41 mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu sereng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna neangan Bapa karya Kileksa. Ayeuna nincak bagian ka-41. Sumangga wilujeng ngabandungan ieu dongeng etang-etang hiburan pangbeberah mana. Para mitra kaum dangu si Kope magehan iketna geus kitu ngadehem gandeang leumpang. Niron-niron ponggawa ti kerajaan leumpangna semu egang beungeut dangah keupatna heuras. Jog kadeukeut golodog ngajanteng heula sakedeung luak lieu kagigir geus kitu narik napas. Uluk salam bedasna keur. Sampurasun, sun. Sampurasun. Cenah ngomongna dipegat-pegat atuh Buldani meuni kekerot amekeun. Sok sieun goreng temahna tapi teu lawa omong ngahep-hep we dinu buni. Panto tepas teu obah si Kope tetep ngajanteng. Arita teh para mitra diburuan dacan aya nu nemalan. Tekung silila gero sakali deui nyebut sampurasun. Bedas rada diheureuikeun anger we aya nu nemalan. Tungtungna si Kope ngalieu ka Buldani tapi teu mere isyarat naon-naon. Ku bugu si Kope nya aya eueuh cenah manglukna. Cek Buldani kada selam hatena gregeteun. Eueuh meureun ka da teu aya bidil ti imah teh cek Daslan. Meureun, ieu atuh, urang sabeurkeun. Buldani cengkat memeh indit ngarampah heula bedog. Iket diusap geus kitu ngalengkah kalayan ati-ati ngadeuketan imah Aki Sura. Dituturkeun ku Daslan. Sanggeus tepi ka hareupeun golodog Buldani noel kaki Kope. Ngajak kapipir imah, koreleng tiluan kapipir imah kebat kadeukeut lawang pawon. Barang serog kadenge aya hayam disada dina sayang, kebeg Buldani ngarenjag ari breh teh hayam keur cirekem. Lakadalah, kabeneran euy cing tempo Kope, keur ngenog atawa nyileungleum. Buldani kabitaeun ku nog hayam. Kope meuni giat ganca ngagusur jubleg. Dipake nete ngarah tepi kana sayang hayam, ragamang pratak dipacok kurubug reuaseun. Ih, si bedol sia, nyibik aing, bari narik leungeunna. Beuleut silih mu Kope, moal nya aya hayam disebut bedul, cek Daslan bari nyerenge. Geus buru-buru singa beban nu bogana datang. Buldani ngagebes. Kope ngaragamang deui ayeuna mah ngarameus tonggong hayam klawang dialungkeun pada katak hayam kokotak. Tuluy hiber ngajauhan sora asa tarik bijil aweuhan. Buru-buru sia bisi Aki Sura datang manden euy. Buldani geus teu sabar. Si Kope rada gugup pokona mah reuas ku sora hayam bisi ngagareuwahkeun. Teu mikir heula kop-kop nyokotan nog bus-bus kana saku kampretna. 12 siki asup kabeh jo turun geus kitu nyampeurkeun ka Buldani pok ngomong. Salusin ka. Bawa heula ku maneh, akang rek asup ka imah. Buldani bari tuluy ngalugas bedog dipake nyokel panto pawon. Porobot engsel narujad. Berai panto muka blus ka jero kalacat kana palupuh. Red ka kenca, red ka katuhu eueuh palingeun anu balatak ukur coet jeung dulang katut alat masak sejen. Cedak najong panto anu ka tengah imah. Berai muka prig-prig, leumpang dina palupuh, red kana lomari disampeurkeun, tuluy dicokel ku bedog berai muka, taya naon-naon iwa ti pakean.
nu teu aya gunana pisa pikeun Buldani. Ngan aya nu narik ati karemong bungur milik Nyi Saera. Tah, pasti nu si Nyai. Dibawa sia ku aing. Kitu ceuk hate Buldani. Raga mangkep karemong bungur ditilepan. Dicokot ku Buldani bes kana saku baju. Geus kitu lajag-lejeg deui panasaran sugan aya nu gede pangajina. Ari satadina mah para mitra, hayang tepung jeung Nyi Saera. Ari pek bet eueuh atuh sakalian we ngaranya. Sagala diabrik-abrik dapurah babadog rarampog ngan untung tutundaan anggara mah teu kapanggih da buni neuneuna. Tapi ari serog ka pojok beh kulon Buldani ngahuleng, nenjo baju kampret hideung ngagawing dina paku. Aing apa kana baju ieu? Jiga-jiga baju si Satar, ha? Cek Buldani bari kerung. Tapi teu wani nyokot ukur di pelong rada lila. Buldani mikir naha naon hubungan antara Aki Sura jeung si Satar, nahanya eta baju teh baju si Satar atawa lain. Sabot kitu da selanjeng Kope ge milu arunggah ka imah. Maranehana mah tujuan ngan sarupa neangan dahareun. Berai muka pago breh aya kejo saboboko, langsung dicokot red kana coet. Aya sambal goang jeung jahe dirawel. Gap kana wadah uyah gek diuk sila meninga jemprak. Celebak dalahar nyocolan sambal goang. Teu dipiringan sangu teh ditotor tina bobokona meuni pating camuil duaan. Wah. Aduh. Unggung. Kang Buldani ngadak ieu ceuk Daslan bari ngosom. Tuluy caca mulian lak neureui tuluy euleugeg kabuhulan. Dong ngomong wae atuh nyatu mah nyatu lah. Ceuk Kope bari belewak ngahuap deui meuni badag. Ari Daslan kabesekan panon burial bencelik ti koros seueul asa ngabagal. Nenyok kitu Kope teu tegaeun tuluy cengkat habak-habak punuk Daslan diketing. Oho batuk panonna beureum. Tuluy uyeup ayap neangan cai. Gap kana poci. Kak dicekel di tengah rada rusuh. Gelegek nginum bari tangah. Dari tohtor tina poci berkes bersin semrot mura ka si Kope beungeutna meuni jibreg. Si mau belegug deui ha? Ya beungeut aing dibura dasar si kucleu sia. Kope amek kop kana coet. Pelewar dibaledogkeun kana beungeut Daslan perah coet beulah. Sambal goang namlog dina pipi. Pugu Daslan amek asa diheureuykeun. Beungeut geuneuk panon JR kana boboko kejo teu antapareuh diri tangkubkeun kana sirah Kope didedekkeun tarik naker. Kop lebok sia jeung bobokona koplok sia cenah bari kakerot. Kope reuwas boboko buru-buru dilaan ana breh buuk pinuh ku kejo. Sawareh ramiping dina beungeut lung boboko dialungkeun jung nangtung. Kop nyokot dulang rek dipake niungan sirah Daslan tapi keur brug-breg kitu Buldani nyampeurkeun ka pawon bari breh haok nyarekan. Daslan, Kope. Sia teh kunaon ha? Kalah karibut kitu. Ieu teh di mana euy? Cing pake atuh ieu. Pake uteuk sia. Bari noea tarang. Daslan jeung Kope ngaraneg panon mencrong ka Buldani. Lila-lila Daslan nyarita. Oh, tuh dah kak. Keur kabesekan kalau dipopokan ku sambal goang. Yo pipi meuni panas, bari ngarampaan pipina. Hubungan murah sia kana beungeut, cek Kope. Udah lini aja semonyong. Ini aja kumaha matak naon atuh kabesekan mah bebeja heula. Ari sia kawas di mah teu hidang sia. Sanunya hobi cilakaeun, Daslan amek. Kop kana gayung rek nakol Kope tapi Buldani nyentak. Geus lol sia kunaon sia kalah kabeuki ngaco. Hayu ilit. Di mah Ki Sura eueuh naon-naon deuleu jelema miskin. Cek Buldani celeng kaluar dituturkeun ku Daslan jeung Kope. Sanggeus aya di luar tiluan ngaharuleng ukur silih teuteuk. Geus kitu Daslan nanya ka Buldani. Naon Kak? Geus disebutkeun ku kakak Ki Sura mah jalma miskin. Di mana taya barang nu berharga ukur baju jeung sarung butut. Tapi teh nya ye Buldani ojok sak ngodok saku. Ku siwel karembong Nyi Saerah teh Buldani semu agul. Kunaon karembong Kak? Kope nanyakeun. Leungeun nyiwitan remeh nu narapal dina beungeut dina buuk makomo meuni kanel. Sanyana mah pangna kakak ngajak ka dieu teh hayang tepung jeung Nyi Saerah. Hanya kal keur eueuh ukur tepung jeung cinung warna bungur we. Geus udah tatanya wae. Yuk urang indit ngadeuheus ka Mbah.
Bisa kepentingan leuwih ti penting. Jeung di kakade geus lila tarang adeheus asa sono puguh teh. Cek Buldani. Bas ngasupkeun karemong kana saku kampret, Malik bari ngalengka. Daslan jeung Kope silih reret maksudna mah asa rugi, mun ninggalkeun imah teu babawaan. Najan Buldani geus indit ge maranehanna macan wani ngalengka. Moal naon atuh urang teh moal nyalengoh naman mah? Tema Kope nyarita. Teh di kolong jiga loba hayam, Daslan nunjuk ka kolong. Nya loba malah aya hayam jago. Beres. Rek nyokot hayam deh ka. Ceuk Kope tuluy dongko rek asup ka lawang paraje. Nu aya di kolong imah Daslan ge nurutan hayang baya bawaeun. Keur oleh-oleh ngara aya guar-guareun nu di lembur. Blus duanana ka kolong, Kope kokodomangan nyampeurkeun ka hayam. Daslan nya kitu keneh. Milih hayam jago nu badag atuh meuli ribut. Hayam teh pating garapak bari disada. Tapi di antara nu lumpat aya oge nu nyampeurkeun ka Kope. Sirintil peletak macokan kana sirah meuni nyorok cok. Puguh Kope meuni ngajenghok bari mari. Aduh, gelo sia. Hayam lurus tunjung. Kunaon sia macokan hulu aing ha? Yang dibakakak sia waing. Cek Kope bari ngarawea jangjang hayam tapi teu beunang. Garapak nu sejen peletak macokan sirah Kope. Da puguh loba remeh narapal kitu teh mah pantes. Hayam teh ti isuk can diparam. Dan nu boga nariweuheun jaba ditinggalkeun ka Cisuruk. Puguh nenyo remeh dina sirah Kope meuni paheula-heula disangkana mah nu rek maram. Lila-lila hayam teh ngagimbung deukeut Kope. Nyorok cok macokan remeh nu narapal dina buuk. Lila-lila Kope riweuh teu bisa newak hayam kalah kameungpeunan beut. Bari sieuh-sieuhan lantaran sieun macok panon. Lan, Daslan. Sia teh leuh ieu dewek tulungan. Tulung euy di huru dipacok hayam. Ceuk Kope bari unur-unuran. Tapi tuluy dituturkeun ku hayam bari nyalameran sirah Kope. Sok sing sareubeuh hayam. Daslan kalah nyengseurikeun. Teu buru-buru newak hayam hayang nyiksa heula si Kope. Nya puguh we para mitra Kope beuki ripuh da puguh hayam naloba. Hayam jagona aya 4 jarelug meuni pating peletak kana sirah. Karasa nyeri matak seueul asa nyelek kana hulu angen. Kope poho tina awahing ku ara tuluy nangtung sakaligus keduk kana darurung. Aduh, gelo sia. Tuluy ngarumpuyuk deui rob hayam beuki napuk nyorok cok macokan remeh. Ari Daslan beuki atoheun para mitra. Malah mah make jeung keprok sagala rupa can hayang newak hayam da ceuk pikirna babari newak dua bae mah. Para mitra kaum dangu kaayaan harita geus beurang. Panon poe geus dengdek ngulon cerining geus tereh burit dina kaayaan kitu landeheun imah aya nu ngabring 4 jalma tayalian Iwati Akisura. Dituturkeun ku murid-muridna nyatana bani jeung satar katut Nyisaera. Ari Anggara maneurikeun maneh da di walungan eureun heula. Beuki lila eta aleutan beuki katongo, beuki deukeut ka imah. Leumpang bari ngobrol kadenge pating gereneng atuh puguh. Daslan meuni ngaranyu geret ka tempat datangna sora breh aya nu leumpang opatan. Aya bogana euy aya bijil. Daslan rurusuhan bijil ti kolong, keduk sirahna ti dagor kana darurung. Teu dirasa nyeri ge tuluy kokoronangan muru lawang paraje. Kope teu loba omong jajantung ratug tuluy ngoronang gancang muru lawang. Bering hayam nuturkeun meuni ngaleut. Di sarada meuni rame barang Kope geus kaluar buriak hayam teh bubar kabeh. Pating garapak pating soloyong. Aya ge nu kokotak malah nu jago makong korongok. Dua bangsa teu malire hayam berengbeng lumpat ka girang les teu katembong. Teu katembong buniku kakayon. Jeleng-jeleng luluncatan lumpat sakalumpat lampet tuluak lieuh deui hayang buru-buru jauh sieun kasusul ku Akisura. Pecapkeun Akisura jeung murid-muridna harita teh rareuwaseun. Sabab ngadege hayam meuni rame di sarada sarerea curinghak. Nenyo palebah imah breh kaciri hayam geus rapang di buruan. Heuleuh, nasaha nu ngaleupaskeun hayam nya ki? Ceuk Nyisaerah bari deg-degan. Lebar bisi kalabur jeung sok aya meong. Ai, nyawe nya. Ai. Kumaha hari tadi dibukakeun lawang na dan teu? Apaan can dibuka lain? Akisura kalah Malik nanya. Teu acan ki malima ku abdi ditulakan pageuh bilih aya meong.
cek Bani ngayakinkeun da manehna nu sok rajin kana hayam. Mun kitu mah aya bangsat nu asup atawa aya meong, yu urang gagancangan. Jeleng-jeleng Bani jeung satar miheulaan dituturkeun ku Nyi Saerah bakat ku panasaran hayang buru-buru nyaho ari Aki Sura masal sebae tara getas sarupateun. Barang goka imah sarerea olohok bengong nenjo panto pawon muka. Lawang paranye molongo hayam rapang di buruan malah ma aya nu geus ngoreh di kebon. Anak aya naon atuh ieu teh Nyai geuning eta meuni pabalatak ieu. Mun rupina masaha nu asup ka imahnya. Jelas aya bangsat ieu mah. Nyi Saerah gogodeg bus ka tengah imah. Ari breh teh lomari ge muka pakaian awut-awutan beuki yakin bae yen ka imah aya bangsat. Malah harita dituturkeun ku Aki Sura. Meuni pabalatak ieu Nyai. Aya bangsat Ki, sahanya kumawani asup ka imah? Nagis bosan hirup kitu? Nyi Saerah kekerot. Beungeut katara beureum semu geuneuk cirining geus bijil nafsu. Keun wae lanan ulah mikiran bangsat Nyai. Poe kepariksa heula naon nu leungitna, ceuk Aki Sura. Jek diuk teu loba pamolah jiga nu teu haneueul aya bangsat asup. Nyi Saerah pak-pikpak mariksa barang-barang, nu pangheulana teh mariksa lomari pakaian milik manehna. Tuluy diabrik-abrik dipariksa kalayan taliti. Ari heug teh karemong bungur teu aya, Nyi Saerah ngahuleng. Bangsat naon kitu patutnya keur naon karemong barina oge? Naon nu leungit teh Nyai? Karemong bungur Ki. Ngan sakitu? Nama eta nu katangan mah. Keun bae ari ukur karemong mah atuh. Rok aya titinggal emak eta teh. Nyi Saerah lumengis. Ras inget ka indungna nu geus taya di kieuna maot alatan di rogahala ku jalma durjana. Aki Sura ukur ngarahuh narik napas panjang. Ras inget ka anakna nu geus maot. Ras inget ka minantuna nu bageur jeung pikayung-yuneun. Boga anak awewe hiji nyatana Nyi Saerah. Hate Aki Sura ngaleketei teu wani loba cacarita. Dage surti kana naon-naon nu ngagolak dina dada incuna. Ari Nyi Saerah ngahuleng miraga meneng, kawas aya nu dilamun. Breh kacipta kajadian sawatara waktu ka tukang. Bapana baloboran getih ngabebengkang di tengah imah. Palastra aya nu ngarogahala. Breh indungna dadana gudawang tapak bedog. Getih nguyumang dina samak kabaya beureum pinuh ku getih. Beungeut sepa buuk awut-awutan panon burial buncelik nahan ka nyeri tapi maksakeun nyarita pegat-pegat. Nyai, emak tulungan. Bebelaan emak jeung bapak. Tepungan Aki hidup. Aki Sura. Allahu Akbar. Celenging ceuli Nyi Saerah katorekan. Jajantung ratug tutunggulan hatena pating sareblak. Beungeut indungna nu sepa nunggu lapes. Ngaleupaskeun nyawa katara deui asa hareupeun. Mak, bapak, ceuk Nyi Saerah setengah teu sadar tuluy nyuuh kana lahunan. Cipanon teu kaampeuh merebay bijil maseuhan samping. Aki Sura ngareret sorot-socana semu alum ti korok lok-lokan. Nahan perasaan geus surti kana naon-naon nu jadi bang baluh incuna. Sanggeus rada teger pok sasauran anca tapi jentre. Erah incu Aki, ulah kabawa ku sakaba-kaba, hidup teh geus lain budak leutik. Hidup teh incu Aki, murid Aki nu geus digembleng ku rupa-rupa pangaweruh. Pira ku rek leeh ku sakitu? Sing kuat Nyai, sing kuat. Nyi Saerah cengkat lalaunan nyusut cian Cipanon. Neger-neger hate pok nyarita tanes. Aki, iraha abdi tiasa mios milarian anak buah anak Ki Burani. Sabar heula geus, sabar. Teu gampang eta pagawean teh, kudu asa pamikiran. Kudu nyaho heula kalemahan musuh jeung na deui Aki moal ngajurungan. Hartina mah kudunya kumun hidup tacan teu kebat para mitra nyaritana kawas anu disumputkeun. Nyi Saerah jadi panasaran. Ilmu naon anu tacan
turun ke abdi teki pan saur aki tos tamplo koreda sebe aku abdi sareng Kang Angga. Aya hiji deui gunana pikeun alat mun hidup rek ngejat sabab aki teh geus bisa neguh kiburani lain pilawaneun hidup. Jamun rek bali tunggan jeung manehna kudu hati-hati pisan, kudu bisa silih milih pilawaneun. Nganu gamidasa inung bapa hidup mah lain kiburani tapi anak muridna. Jadi nu kudu diteangan teh muridna lain kiburani. Tapi najan kitu ke mun hidup kadeseh mah tang tu minta tulung ka guruna. Mun murid-muridna kadeseh ku hidup minta tulung ka guruna. Tah lebah dieu hidup kudu waspada, kudu boga alat pikeun nyalametkeun diri, ceuk Aki Sura dari anaker. Kumaha carana Aki? Aki boga aji sapu jagat ngan meulina berat. Najan kitu ku hidup kudu kapibana sabab penting pikeun ngabela diri. Leng Nyi Sairah ngahuleng. Manehna mikiran omongan Aki naah bener aji sapu jagat berat meulina. Ras inget kana naon-naon nu geus dipilampah ku manehna samemehna. Eta ge disebut berat tapi teu burung kalaksana. Nyi Sairah para mitra sadaya harita teh memang ngahuleng. Ngadenge caritaan ti Akina yen manehna kudu miboga hiji elmu nu katelah sapu jagat. Geus lila tuluy nyarita. Ari nu parantos kanggo naon atuh Aki sareng ajian naon? Eta mah halimunan sangkan bisa nyumput dinu caang. Bisi hidup kapepet teu kuat ngalawan musuh, bisa nyumput dinu caang. Carana make teu kudu riweuh, da geus kabeuli carana mah. Geus ngahiji jeung batin, geus miraga kana sukma, lapat ti Aki teu kudu dibaca. Asal dina hate aya niat hayang nyumput langsung kirim urang moal ka ciri musuh. Cek Aki Sura ngajentrekeun. Karek harita data dina mah henteu. Nu mata kungsi Nyi Sairah boga pikiran hayang nyumput kanu buni. Bisi aya nu manggihan akhirna basa nu mani dina pancuran rungkun haur teu nenyeun ka manehanana. Kumaha ari Kang Angga? Sarua manehna ge geus mibana eta. Tapi aji sapu jagat teh asana teu kudu. Tapi Aki teh mung ngawilah-wilah murid, sarua incu, sarua murid. Ngan melang, cek Aki Sura bangun asa-asa. Melang kunaha Aki? Sok sieun kieu ari hidup teu lulus, ari Jang Angga lulus. Padahal nu jadi tujuan Aki teh hayang nurunkeun ilmu teh ka hidup, sangkan laksana ngajalankeun amanah ti indung hidup. Nyatana ngabelaan indung jeung bapa kudu hasil balitungan jeung si Durjana teh kitu ka maksud Aki teh. Aki mugi sing percanten antawis abdi sareng Kang Angga. Moal tiasa dipisah deui. Abdi geus ngaku lanceuk ka anjeunna. Atuh anjeunna geus ngangken adi pituin ka abdi. Naon lepatna upami eta ajian kapibana ku Kang Angga. Asana mah sami bae da anjeunna ge tos janji. Bade ngirim bumela ka emak jeung bapa mantuan Bang Baluh abdi. Kitu para mitra caritaan Nyi Sairah. Aki Sura ngahuleng mikiran carita anu jadi incu. Barang rek nyarita deui kadenge manten sora Anggara nu karek datang. Keur cacarita jeung Bani Katut Satar nyaritakeun perkara ayana bangsat. Atuh Aki Sura teu bisa kebat ngan pok nyarita ka Nyi Sairah. Kun era aku Aki rek dipikiran heula. Nama ieu nama geus bebeles. Eta pakaian pernah keuneuy dina tempatna. Mangga Ki, tuluy nilepan papakean di entepan kana lomari. Tekung silila jual Anggara bangun reuwas jeung handeueur. Sok sieun tutunaan kapangih ku bangsat mun leungit teh lapur. Sarua para mitra jeung kakeupeul nyawa ku batur. Ki, nah leres aya bangsat ungah ka dieu. Ah, teu salah ujang aya bangsat jiga nama. Tapi nu leungit mah saeutik kukur cinung si Nyai hiji nu bungur cenah. Nu sanesna Ki? Naon? Anggara panasaran kene. Aki mah can papariksa can alak ilik pek bantuan atuh ku hidup kainya. Anggara teu talangke da panasaran teh. Bus ka kamarna alak ilik bisa aya nu ruksak tapi pakaian Angger ngagarantung.
Buntelan aya itek aya anggara can teteg hatena jajantung kalah beki ratung sok sieun aya nu leungit. Harita para mitra anggara init ka pojok. Pojok kamar tuluy nyingkapkeun palupuh lalaunan. Red kahanap meneuteup radalila renghap narik napas ngemplong ayeuna malantaran tutunaan aya keneh kujang rompang henteu coceng. Alhamdulillah aya keneh. Mun leungit teh tangtu mah bendu sarta tujuan aing aing bakal gagal. Kitu gerentas hatena tuluy kaluar deui ti kamar, gek diuk deukeut Aki Sura malah bani jeung satar geus aya di dinya ngariung. Kumaha jang angga naon anu leungit? Teu aya ki barang abdi mah jeung sadaya. Syukur atuh ari kitu mah tapi kumaha anu hidep? Aki Sura ngareret ka bani jeung satar pok bani ngajawab. Abdi mah da lah teu ngagaduhan barang naon-naon pakaian ge ukur sasetel. Pan sadidin teh sok namut ka jeung angga, teu aya kamalangkang abdi mah da teu aya naon kagaduh. Ya syukur atuh ari kitu mah. Jadi sidik pikeun jalma miskin mah senang. Teu kudu sieun ku bangsat da eueuh palingeun. Eueuh palingeunana beda deui jeung nu beunghar hees teu tibra liar teu tenang. Sok sieun aya nu ngaganggu kana banana. Tapi kade ulah salah arti. Lain hartina Aki nyarek beunghar ngan kabeungharan jeung kamiskinan kabeh papasten ti Allah. Nu tangtu aya mahalana aya mahayuna. Nu jelas mah jadi jalma teh beunghar kudu tumarima ka Allah. Jadi jalma miskin nya kitu keneh. Sabab jadi nu miskin oge sawaktu-waktu masuk meunang kasenangan. Aya contona dina keur kieu yeuh. Moal bisa kagarongan da eueuh garongeunana. Aki Sura kalah kaseuri bangun bunga aya bangsat asup teh. Teu reuas teu sing kabeh kajadian dicokot hikmahna. Tara dipake arala subaha mana komo nepi ka susumpahan nyapa batur nu teu puguhna. Atuh para mitra murid-muridna ungut-ungutan beuki ngarti kana tujuan Aki Sura. Lantaran Aki Sura kungsi mere atikan yen banda jeung elmu teh sarta sarua dipikabutuhna. Ngan manusia kudu bisa milih mana nu leuwih manfaat, mana leuwih babari mawana. Ki abdi ngartos kana ieu kajantenan. Etang-etang hiji ujian kanggo urang keur ngukur katenangan jiwa urang. Nanging abdi aya taroskeun naon bentena ilmu sareng harta bana, ceuk anggara. Loba rupana. Loba perbedaanana. Geura urang cokot salah sahiji nya. Atawa sabagian. Kieu ujang harta mah aya watasanana ari ilmu mah eueuh. Harta mah sok nilakakeun kana diri, ilmu mah nyalametkeun kana diri. Harta mah moekan hate, ilmu nyangan hate. Harta mah berat mawana, ilmu mah hampang. Ta eta di antarana, mun ditataan hiji-hiji mah nepi ka bubuk leutikna, sapenting ge moal cukup keur ngaguarna. Ayeuna mah cokot we nu bieu lenyepan nya nya heug larapkeun jeung kanyataan, naha bener atawa henteu. Mun geus bisa milih jeung ngabedakeun, mun geus nyaho kauntungan jeung karugianana pek pilih salah sahiji. Nah hayang ilmu atawa hayang harta, ceuk Aki Sura bari rutret ka murid. Pamimilih kana keterangan nu mah Ki, abdi teh milih ilmu we tapi kumaha pamimilih duanana, harta ongkoh ilmu ongkoh, ceuk anggara para mitra sadaya. Memang kitu kuduna mah. Apan ceuk katerangan oge kitu tadi jang angga pek maraneh digawe pikeun urusan dunya. Saolah-olah rek hirup salalawasna. Jeung prak geura digarawe pikeun urusan akhirat lir ibarat maraneh rek paeh isu. Ari hartina neangan harta bana keur bakal di dunya kudu soson-soson. Ibadah keur pibakeuleun di akhirat nya kitu kudu soson-soson. Alhasil kudu saimah ngarah ulah berat sabeula. Sabab mun ngaduk-duk bae neangan ilmu bakal jadi miskin atawa fakir. Ari fakir eta sok naon teh deukeut kana kufur, lila-lila poho pisan kana ka pangeran kalayan alasan fakir kitu tah. Hanya kalau waktuna kaburu beak Aki ngobrol teh nya. Urang tuluykeun isu ngobrolna. Mitra sadaya, waktosna seep seueur nu bade di obrolkeun para mitraku Aki teh Aki Sura.
Janten rupi nama duwi ka dewe heula para mitra. Mangga wilujeng kantun bae kasadayana permios.